Ngaran kuring anu katelah ade. Kuring icikibung dina bidang kesenian Sunda. Saperti jaipongan, calung, jeung nu sejena. Lain kuring hungkul di kulawarga anu icikibung dina seni teh. Tapi adi lanceuk jeung aloh kuring oge sarua milu aub. Malah anak lanceuk kuring mah tina seni Sunda teh kiwari geus jadi artis. Sigana geus pada apal kangaran aloh kuring nu ngaranna si Pohang. Tah mimitina mah samemeh si Ohang muncul nya anu jadi lanceuk nyieun hiji grup anu dibere ngaran Sawios. Lamun pareng nyalung anu sok ngabodorna teh si Ohang jeung si Anton Abox anu kiwari geus papada jadi artis. Ari kuring mah nepi ka kiwari masih keneh kieu ngan ukur nguruskeun seni tradisi we. Kadang sok ngadon ngawarah calung atawa ngadon ngawarah ngendang ka barudak. Puguh ari geus jadi pangaresep jeung geus bisa disebut ngahasilkeun mah beuki lila teh lain bosen, tapi kalah tambah resep we nu aya. Jeung deui dulur-dulur teh nambahan alatan tina kuring manggung atawa ngawarah calung. Hiji peuting kuring harita keur ngarumpul di Cirateun keur ngadon ngariung latihan calung. Kuring ngadon latihan calung jeung grup Baranyai nyaeta nu aya di daerah Cirateun es krim. Latihan calung teh geus matuh di jadwal nyaeta saban poe Rebo malam Kemis. Kuring ti geger Kalonggirang ngadon latihan teh duaan jeung babaturan kuring anu sok dilandi si Unen. Jeung deui geus biasa keur kuring oge tara ngadon loba batur nya paling oge duaan we jeung si Unen. Ka mana-mana oge sok duaan teh jeung manehna we. Kira-kira jam 11 peuting latihan teh kakarek beres. Saberesna latihan teh kuring oge tara langsung balik ka imah, tapi ngadon ngarobrol heula. Pang-pangna ngobrolkeun acara anu rek dipaju nya acara manggung calung. Kumaha tanggal 20 teh kosong teu Mang Ade? Kosong. Jeung dina aya nu nitahna oge pasti ku Mang Ade mah bakal dibedokeun. Ari aya acara jeung Baranyai mah Nya alus atuh. Lamun teu dikendangan ku di dinya teh barudakna sok ngatog. Komo jeung tukang kendang anu kakarek wawuh mah. siap lah. Pokona mah santai we lah. Nya lamun bisa mah urang indit ti dieu we. Jadi Mang Ade ka dieu heula we. Ari mamang mah kumaha barudak nu sejen. Nya sina kadari heula we. Kayak geus ngarumpul kabeh kakara indit. Jeung deui mun bisa mah nya inditna teh tong peuting teuing supaya aya waktu keur ngadoreureun heula di nu hajat. Eta mah atur we. Geus kira-kira eueuh nu perlu diobrolkeun deui. Kuring balik jeung si Unen ti imah Pak Endang, pimpinan grup calung Baranyai.
Kuring balik ti Cirateun, leumpang jalan ka Negla. Terus motong ngaliwatan ka UPI. Hal sarupa kitu teh geus jadi hiji kabiasaan keur kuring tiap balik latihan calung ti Cirateun. Beda ti sasari peuting eta mah. Kaayaan di jalan bet karasa ti iseun. Geus taya jalma anu ngadon ngaliwat. Padahal harita teh malam Kemis. Lain malam Jumaah. Tapi karasana mending geus rehe comrek. Tepi ka palebah jalan anu reka UPI. Kaparengan didinya teh aya tangkal sawo. Malahan kusabab katinggali siga loba sawo anu maruragan. Kuring jeung si Unen ngadon mulungan heula sawo. Lumayan jang gayem-gayemen salila kuring leumpang balik ka imah. Sigana wae loba sawo nu murag kaoyakeun ku angin. Sabab peuting eta rada lumayan gede angina. Geus bebenangan mulung sawo mah. Kuring jeung si Unen neruskeun deui leumpang. Ayeuna mah leumpang bari jeung ngadon ngadahar sawo. Anu menang mulungan tea. Sok sanajan teu matak wareg, tapi lumayan we aya keur dahareun salila leumpang. Jadi teu manyun teuing. Basa kuring rek tepi pisan ka palebah nu aya tangkal randu di UPI. Tika anggangan katinggali siga aya jalma nu keur laleumpang muruh ka arah kuring. Sok sanajan masih keneh anggang, tapi kuring bisa ninggali jelas ka eta anu keur laleumpang. Katinggali nama aya 5 urang jeung di marake baraju hideung. Sarta awakna katingali siga jarangkung badak. Teu boga pikiran goreng ningali aya nu leumpang sarupa kitu teh. Nu aya mah atoh we. Jadi di jalan UPI teh teu sepi teuing. Sabab masih kene aya jalma anu ngadon ngaliwat. Tuh geuning, masih kene aya nu ngadon laleumpang jiga urang duaan. Sok sanajan wayah kieu oge nen. Heueuh. Tapi urang mah asa beda rasaan euy. Boa-boa totonen bakal aya nu megat sia nen. Nya euy, asa ulah dipegat juri gue. Us, sok ka mana wae ngomong teh. Kumaha lamun kajadian ai maneh? Nya ulah atuh. Urang oge sieun pasti papanggih jeung jurig mah. Nya lamun sieun, tah maneh teh tong ngomong kitu wae, ngomongkeun jurig. Entong pamali. Kuring jeung si Unen ngarandeg ngadon ngeureunkeun lengkah. Lantaran katinggali nu laleumpang teh siga areureun. Malah katinggali cing bedega di jajalaneun. Kuring oge jadi cing kuceuwis bari rada haharewosan jeung si Unen. Mimiti sangka anu lain-lain. Moal kitu eta nu katinggalina 5 urang jalma teh begal. Mun teh begal mah asa pamohalan. Sabab umur-umuran can aya kacaritakeun kajadian anu dibegal di palebah jalan eta. Terus
Terus kuring silih pelong jeung si Unen. Bari terus mikir, nah saha atuh jalma anu geus deukeut aya di hareupeun teh. Kuring ngalingkah rada laun, bari jeung rada taki-taki. Bisi kajadian eta teh jalma anu rek niat jahat ka kuring duaan. Kira-kira 10 meter deui ka palebah eta jalma. Kuring langsung ngarandeg. Nu jadi sabab katinggali nama eta nu geus aya di hareupeun teh lain jalma biasa. Kuring jeung si Unen jadi silih cepeng leungeun. Geus sidik jelas basa ningali eta makhluk anu keur di hareupeun. Awak kuring oge jadi ngeleper. Sabab tetela eta nu limaan teh lain jalma biasa. Kuningalina oge bet jadi muringkak bulu punduk. Eta 5 urang makhluk anu jarangkung badag teh puhna ngaruwig. Panuna bolotot malah jeung semu hurung. Ngabalukarkeun kuring duaan jadi rongkahna kasieun ningali kana bahamna eta makhluk. Anu katingali ku kuring aya siuhungan anu rangeteng. Kuring jadi cingpurungkut jeung si Unen lantaran eta 5 urang makhluk teh ngagegag nyamperkeun ka kuring duaan. Awak kuring jeung si Unen oge jadi cing keleper. Sieun dikitu-kieu ku eta makhluk anu jelas ayeuna mah katinggalina matak pikasieun. Sajabati kitu kadenge sorana cinggarem nambahan kukur ayeun bulu punuk kuring jeung si Unen. Malahan anu jadi mata gempur. Ayeuna mah karasa ku leumpangna eta 5 urang makhluk teh bet karasa inggeung sagala. Kuring ukur bisa cingpurungkut bari jeung teu bisa ingkah ti eta patempatan. Malah karasa leungeun si Unen anu keur nyekel pageuh kana leungeun kuring jadi niisan. Pangaruh tina rasa sieun. Kesang tiis oge dak dumadak jadi keluar. Sok sanajan rongkah kasieun, tapi kuring masih kene sadar karena keayaan. Kuring geger nyeman dina hate bari sasambat ka Abah. Kuring babacaan panyinglar sabisa-bisa sangkan dijauhkeun tina gangguan eta makhluk. Teu poho kuring oge mapatkeun jeung jawokan panyinglar pamere ti si Abah. Aya paedahna tina babacaan kuring 5 urang makhluk. Ujug-ujug cingra rendag empangna tetulus ngadeuketan ka kuring duaan. Saterusna keur kitu teh ujug-ujug aya angin nu saliwatan ngagelebug. Eta angin teh bareng jeung cinggarajeungna 5 makhluk. Eta makhluk ngegarajel karena tangkal randu nu aya di upi. Nu jadi anehna ngegajleungna eta makhluk teh taya sora anu kadenge kukuring. Sok padahal lamun jelema biasa mah anu ngadon luncat kitu teh geus pasti we kadenge sora anu ngagorobas. Jeung di dina ngagarajelna eta makhluk katinggali cingkalayang. Geus tetela eueuh makhluk aneh teh. Kuring oge langsung ngajak ka si Unen lumpat indi ti palebahan dapeun tangga randu nu aya di kampus UPI.
Kusabab wanci geus tengah peuting sajroning kuring lelumpatan teh geus teh jalma anu malire ka kuring. Malahan peuting eta mah taya ronda-ronda acan. Satepina ka imah kuring langsung gegedor kena panto. Ngan kabeneran peuting eta abah nu jadi kolot kuring can sare. Panto oge tilila dipangmukakeun. Si Unen harita mah ngadon milu heula ka imah kuring. Kuring oge langsung nyeritakeun kejadian anu bieu kaalaman di palebah tangkal randu nu aya di UPI. Abah kuring ngadenge ceritaan sarupa kitu teh malah langsung nerangkeun. Nah makhluk naon atuh nu ngadon megat kuring jeung si Unen teh. Katerangan ti anu jadi abah mah nya eta pisan makhluk anu katugasan ngajaga tempat eta. Nya eta makhluk teh sok rajin kawenehan nembongan. Nya di palebah tangkal randu pisan nu aya di jajalaneun kampus UPI.